Juk update status. Juk sehat utuna. Eta teh ragu reuneuh ti heula ceuk. Ngeunaheun lagu nu teh aing beneran da. Hah, waduh, nyanyina goreng patut anjing nyanyi oke teh. Moal daekeun. Aing mah dibukakeun kitu teh. goblok. Usaha teh teh. Fiksi. Oh, judulna naon judulna? Reuneuh ti heula. Oh, reuneuh teh lah fiksi. Cuk. Cuk. Si Ucunya tengah dengi. Cuk. Paingan make headset teh kadengeun. Heh. Keur naon? Eta buka heula. Ah, tuh yang mana ngaganggu wae? Kenapa ya Cuk atuh? Guruan teh tadi. Aing teh ieu teh keur nganekeun lagu aing teh. Lagu naon Cuk? Teuing lagu naon itu da teu ngeunaheun laguna teh ieu teh. Teu naon tapi dinyanyikeun. Heuh da asa jiga racun lagu ieu teh. Naon aya we dina sirah ieu teh. Teu ngiang-ngiang gitu Cuk. Laguna teh naon lagu reuneuh ieu teh naon lah reuneuh-reuneuh. Sok kumaha geula kumaha. Pokona mah reuneuh naon lagu laguna teh. Nah, Juk update status. Juk sehat utuna. Gitu. Oh, eta teh lagu reuneuh ti heula Cuk. Teu ngeunaheun laguna ge aing mah beneran da. Teh, geunaheun aya Cuk. Teu ngeunaheun laguna oge mana mah gitu. Teu ngeunaheun tapi dinyanyikeun. Teuing atuh da ieu teh jiga asa jiga racun. Ah ieu mah lagu teh teu ngeunaheun teh naon? Asa nyindiran ka aing ieu teh. Kunaon kitu Cuk? Hanya kitu we. Atuh sia teh atuh kalaka eta we. Tuh Ah, nah, lucu. itu jero ka hape atuh dia ngobrol jeung aing di dieu. Cuk, naon dieu teh teu ngeunaheun lagu teh? Teu ngeunaheun laguna teh aing mah teh. Tah teu ngeunaheun emang kunaon? Oh, Terus jadi- aya ka Ucu teh asa kasiniran cenah. Eta teh jadi lagu teh nyaritakeun perjalanan aing teh. Itu kan eta teh lagu teh judulna teh reuneuh ti heula Cuk. Nu ti heula eta teh. Oh, jorona teh heula. Ieu we aing ngomong tuh. Jadi eta teh asa nyindiran ka aing teh menjalankan kehidupan aing bareto eta teh eta gara-gara nu kaditu lah urang teh lah gara-gara sok caritakeun. barebas urang teh. Sok Jadi caritakeun. jadi non urang teh bareto teh nya jeung kabogo urang teh ta urang teh sagala rupa non nepikeun ngabelan ngontrak nepikeun ngabelan di hotel urang teh pokona sagala rupa we urang nepikeun ka reuneuh ti heula urang teh. Anu bebas. Jadi aing teh reuneuh ti heula kitu. Oh, Aing cerita teh, itu. pan aing teh pan di hotel teh Naon? tangan sia tangah ti wae berlagu sia teh. Aing teh bareto teh. Ya Allah, Cuk. Jadi lagu Usah teh ka urang mah. pokona lagu teh eta mah naonnya naon kitu. Naon Cuk? Ih, Cuk nyebut Mana eta teh ngeunaheun. Sih benernya lamun secara umum mah eta teh lagu teh ngeunaheun gitu. Ngan secara pribadi mah eta teh teu ngeunaheun aing mah. Udah sini ya Cuk. Gitu. Tapi da Ngeunaheun Cuk. sinya lamun ditinggali ti naon lamun secara edukasi mah eta teh nya lagu teh alus. Eta teh lagu teh sakan euteung eta teh tong jiga aing eta teh lagu teh. Ngelingan lagu eta teh gitu. Jadi mantakna itu open BO jadi we taruna. open BO naon aing mah open the door aing mah open BO aing teh nyara open BO teh naon lah gitu lah pokona mah Geunaheun Cuk nu nyanyi lagi alus Cuk. saha nyanyina gitu Nu nyanyi kasep seorang bogoh Cuk. waduh nyanyina goreng patut anjing nyanyina oge teh Cuk mah. goreng patut aing mah nyaho nyanyina oge teh wau aing mah tata urang belokan aing mah nyaho teh teh sok nyanyi wae teh nyaho aing mah nyanyina oge Eta mah cuma pengamen meureun. mana sok mana aing nempo aya Mana sih kira mana sok gerak? tuh HP. ada tuh nempokeun Oh. aing teh tah Mana gerak sok mana? nyaho aing boga fotona tah ieu mah tah ieu tah Lah air si Oco atas lagi urang goblok. itu salah gimana ya teh Oh sih. goreng patut salah gimana sia. si atuh tuh sopan ka aing sia ngalung-ngalungkeun we goreng patut eta mah nu Jika mana nginyem gerak aing mah si Oco mah kitu sia. Tah, ieu.
Kasepnya cek. Kasep tah mah. Aing Aing ge daek direuneungan. goblok. Sia. Si Ucuy. Hayang bukan cuma kasih buka salaki mah. Tapi dia kasep cek bogo. Nah aing mah jahe aing mah. Naonnya he? Jangan heran. Tapi nya bener sih nya. Eta nu tadi nu nyanyi, eta teh nyanyi teh. Eta nyanyi na teh halusnya. Kasep eta mah. Aing ge hayang gitu mah. Yang naon? Yang direunehan. Goblok sih kana. Udah pasti moalan, pasti daekeun ka urang mah. Nya moal. Wah, moal kumaha. Ya tinu daekeun age pae cek. Apa ya kunaon? Pae atuh. Hah, moal daekeun. Ku aing mah dibukakeun kitu ge Pak. Gitu Pak. Pasti daekeun. Moal cek tinu daekeun age langsung pae. Kan normal nah make kitu mah. Pasti daekeun lah. Yeuh, lalaki dibere ieu dibere lauk pasti daekeun atuh. Ya daekeun mah daekeun tapi geus pae saja sok. Nah, bet pae. Pae nya. Pae kunaon? Karacunan ayo cek. Karacunan kunaon itu? Susu kana luar sana. Goblok sih emang aing ini goblok. Emang aing tuh sira tadi kayaknya tapi dah seger kayaknya aing. Oh, ya wae seger mah tapi kan geus lila cek. Pokona mah sabi teh nyanyiina teh. Eta si Pixie. Oh, Pixie teh. Oh, jika urut salaki orang atunya si Ropik nanti kita bersama. Ayo, nyebut kontes ke urang, segala salaki urang. Pokona mah. Jadi lagu nanti eta teh nu saha teh teh? Si Pixie. Oh, judulna naon judulna? Reuneuh ti heula. Oh, reuneuh ti heula Pixie. Oh, ngeunaheun ceuk. Geus ningali can. Heeh. Yang baik ngeunaheun lah, aing mah ngeunaheun lah, ngeunaheun lah. Ngeunaheun tapi jadi tapi kasiniran gitu. Gitu. Jadi sebutkeun teu ngeunah teh bete aing teh asa kasiniran gitu. Oh, tapi da geus nempo eta mah kasepnya ceuk nya. Jadi ngeunaheun nya. Ngeunaheun geuna. Resepnya ceuk. Aing mah direuneuhan ku eta. Goblok sih. Terus aing mah rek reuneuhan. Mana bukan orang anak tuh. Henteu, acara ka mana? Hah? Rek direuneuhan aing si eta. Sia.